Kamu punya pacar ya? Mana? Mana? Oh. Mak, ini mak. Ya ampun, mak nyusul. Dibilangin kalau nyusul. Oh. Punten. Aduh, iya karunya. Kadang mah ka dia mah. Puntennya. Oh, tinggal Awas mah, awas mah. Oh, jog-jog tinggal ini. Hebat di Dia sekolah. mah. Jog-jog. Oh. Awas mah. Awas. Awas hati-hati mah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas mah hati-hati mah. Ayo sini nih jag popon. Awas Bapak. Ayo mama. Waalaikumsalam. Di mana? Di Gang Harapan. Gang Harapan. Oh iya, saya Gang Putus Asa. Sini. Gang Harapan teh di mana, Mak? Lebakeun LP, sabaraha lila ditahan, Mak. Ini apa eta mah yuk? Tinggal naungkul, Pak. Hadiah rek naon, ieu leungeun kunaon ieu? Iya. Heeh. Hah? Nang. Not naon? Not nang. Not nang teh naon? Yung sonot na nang. Oh, Yung sonot na nang. nyong sonot cenang. Oh, not nangnya. Oh, ayeuna not opa. Heeh. Heeh. Kadieu jeung saha? Telepon anak. Termantu. Budak mantu kadieu lalajo. Rek lalajo naon? Lajo Dedi. Lalajo Dedi. Saha Dedi teh? Gubernur. Gubernur mana? Gubernur Jawa Barat. Mana? Iya. Iya. Nyaho ti mana ka Dedi? Apaan batu nyarioskeun? Ngomong ke naon cenah? Aduh atuh itu apaan? Apane ka lalajo Dedi cenah? Masih maksudnya. Geus lila amprok. Rame. Karek ayeuna, karek wawu, can nyaho, karek ayeuna. Oh ieu teh Gubernur Dedi cenah nya. Rame ieu teh. Rame. Rame naon? Rame hon. Hah? Rame hon. Rame mohon. Boga salaki keneh. Tuh. Ka mana? Innalillahi. Maot. Ya. Geus lila. Tahun 2005. Geus lila nya. Oh, geus 20 tahun. Ya. Kunaon harita maot? Gering. Oh, nginum susu. Susu mah. Oh, susu mah dikenyot atuh da. Oh, rana atuh nya. Rek kawin deui mah. Tuh hararaya. Kunaon bung kawin deui? Hararagok. Kagok kunaon? Kolot. Sekolot. Emang aing sekolot mau eueuh ka hayang. Geus eueuh nafsu. Geuningan hirup keneh. Kesaring aloh. Saning aloh, heeh. Sapopoe naon gawe teh? Ma. Ngarongsok. Di mana? Di jalan. Mulungan. Dijual ka mana? Aya nu ngider. Berang sabaraha sapoe? Diminggukeun. Saminggu nu sabaraha? 50. Jadi sabulan menang 200. Iya. Pakai naon di 200? Dahar. Beli beas. Mak ulat ditunadinya masih gak lain. Heeh. Alpan boga budak. Aku naon tuh budak tibang indung hiji. Pan rumah tangga tuh beda-beda. Jadi emak teu ngarasa nyeri ku budak tadi bere duit, tadi bere dahar. Pasrah lila kertani Allah. Wah, da budak boga rezekina. Boga keluargana mama kudu ngiris dulu sorangan. Eta mahi 200 sabulan. Tuh. Nganyuk taware. Ka mana nganyukna? Ka warung. Nutupanana ti mana? Kadang rekrut. Naon? Kadang rekrut. Naon rekrut. Sok. Oh ngarongsok. Apa teu mahi 200 sabulan? Tuh mahi. Lamun nutupanna ti mana? Asok nganyuk naon we. Pokona katut lain ngarongsok naon deui? Barang gawe sok naon deui? Kemana-mana. Eta hungkul ngandalkeun rongsok. Menang bantuan teu bantuan pangan non tunai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, lapur pisan. Jelema ripuh model kieu. Nini randa eueuh kaboga teu meunang bantuan. Nah, ari Haji Ano menang. Tapi kieu mak geus tong ngarap bantuan. Tong nyeung ceurikan batur menang beas mante. Cing ciriring mah teh beunghar. Amin. Geus kitu atuh mentalitasna. Beas. Sabaraha sabulan?
Beak. Hah? Emak teh opatan kumaha? Budak, anak, cucu. Ngilu di emak. Nya. Budak ngilu di emak. Apaan boga salaki? Apaan? Anu duda, kan anu rananya. Anak anu dur. Oke. Emak anak marana. Salakina kemana? Itu ayah. Cerai. Menurutan aing cara rewe aku. Terus boga budak. Kunaon budakna? Ayah teh budak teh kuliah. Kuliah teh kedua dah. Iya bae teh. Tapi bisa kuliah. Geringan bisa kuliah segala hebat. Kuliah budak ayah nama teh kuliah teh pan. Gaduh pun anak anu udur. Pami dikantorkeun udah. Teu kuli. Oh, sugan teh kuliah aing mah. Teu kuli. Budak teh teu kuliah. Nah, kuliah teh si mah kuliah gitu. Budak teh teu kuliah. Kulantaran bukan nu gering. Naon teh? Kuliahna Saha nu kuliah? incu Oh, incuna kuliah eureun. Teu ka di mana kuliahna? di Unpi. Hah? Pi. Unpi. Nya. Unpi teh mana? Dia pernah sakit saya. Oh, Putra Indonesia nya. Ya. Heeh, geus kuliah di dinya. Eureun. Terus nu gering saha? Pun anak, Anak apa incu? anak itu kuliah mah. Incu nu kuliah anak gering, jadi anak emak gering. Incu mah teh teu tulus kuliah teh da bapana gering. Incu mah teh teu tulus kuliahna kulantaran bapana gering. Teu boga modal, keur modal ke sekolah. Anu gering saha? Aya nu gering saha? Heuh, eta teh bapana indungna. Naon? Apa indungna mah ieu? Lieur aing. Mapunten dah, keren nya. Apaan anu kuliah teh teh ayeuna teh eureun eta teh incu ari nu gering saha? Anak, Anak. Awewe lalaki. Awewe lalaki. anak laki hiji, anak awewe. Nu gering mah. Nya anak emak teh lalaki eta awewe? Lalaki. Hah, jadi nu gering teh nu lalaki nu awewe. Heuh, berarti eta budak teh bisa kuliah kulantaran bapana gering. Aing bapana. Anak. Nya, tah. Ke. Iya, mama ki maksudna nya ieu. Ari incu nu teh sakola teh ieu teh anak saha? Anak, budak. Geus lain kieu. Ya, cicing heula heula aing gubernur. Ya. Incu teh teu kuliah. Kulantaran bapakna gering. Bapana mah aya dah cerai. Nah, jadi inuna eta urang nanyakeun ka awewe apa lalaki? Awewe apa? Lain lu. Ma, ngabodor mah itu nu di honoran mama tong ngabodor lieur aing. Ieu mah kelieur ya. Ya, dengekeun. Ya. Eta eta teh incu teh anak ti saha? Anak, incu pan anak, boga budak. Teu anak mah lalaki. Ma awewe. Boga budak. Budak. Nu incu teh anu kuliah teh. Heeh, eta teh salakina ka mana? Terus cerai. Cerai, heeh. Terus aya anu gering saha? Anak mah nu bungsu. Nulang. Oh, beda deui. Beda deui. Anak mah teh nu bungsu nu can kawin. Dan Can kawin. Ya. Eta nu bungsu nu can kawin teh tadina ngabiayaan. kita pan ibu kan 20 tahun dari Kieu geus pertanyaan anak. Eta incu mah nu kuliah eureun teh tadina dimodalan ku saha? ibuna. Heeh. Ngan ayeuna teh damel. Heeh. Terus nu gering saha? Pun anak. Naon urusanana budak gering jeung anak incu mah nu eureun? Kuliah. Pan udah kuliah. Heeh. Nah, hambet eureun kitu maksudnya. Aku naon eureun? Kemodalan. Ai teu kamodalan nu ngamodalanana asalna saha? Inungna. Inungna teh kunaon ayeuna jadi teu kamodalan? Oh, teh Oh, kulantaran eureun digawe. Jadi eueuh kaitan jeung anak manu gering eueuh ieu mah.
Jadi anak mate, incuk mate tetulus kuliah kulantaran indungna eureum digawe. Lain anak manu gering. Benar. Anak mah gering naon? Gering biasa. Yeuna. 20 tahun. Geringna 20 tahun. Nya, Gering naon? gering biasa. Ai gering nus 20 tahun mah teu biasa mah gering luar biasa. Punten ya Pak Punten. Heeh. Daripada kieu ieu mah. Ieu kan urusan rumah tangganya sok. Ya. Gering naon? Geringna geus 20 tahun. Nya, Gering naon? jiwa. Poli jiwa. Oh, karena gangguan kejiwaan. Ayeuna di mana eta teh mahal obatna? Pan gaduh BPJS. BPJS-na bisa bayar obat. BPJS ditanggung pemerintah. Nya, ari ngambil obat sareng ongkos jeung rek Ka mana eta teh nyokot obatna? yang ka rumah si sayang. Di mana? Dinya. Nges. Jadi anak mate ngalami gangguan kejiwaan geus 20 tahun. Bawa ka panggung ieu ngahiji jeung nu gelo. Mana nu bener? Ye, mah. Mending ke. Mana lu bener berarti aing teh. Ngapain lu kalau bener. Ayo, salah aing mah. Mana bater Guys, jadi tah eta ngurus ongkos tadi tuh kadieu budak aduh nyemang nu kieu teh nu katuru katutu katambah ka emoh-emoh teh nu kieu. Jadi eta ngurus budak anu bungsu. Bungsu berarti kan ngalaman gangguan kejiwaan mah tinu ngarongsok boga budak boga salaki eureun cerai. Jadi geus ngaranna teu boga pagawean. Jadi emak teh nanggung anak, nanggung incuk ku sorangan tinu 200.000. Mah itu ai nutupan hutangna di mana? Aya dibayar usasan. Ayeuna boga hutang ka warung. Aduh, Sabaraha? duka sabaraha. Nganyuk beas. Duka aduh rokok nganyuk. Anu sok udud saha? Nah, Alus. Emak teh kulantaran sok udud emak mah jadi cager, jadi jagjag bener teruskeun pek udud. Sabab emak lamun teu udud stres. bener. Sok kopi. Kosok. Anjir. Ya, ini hebatnya. Hebat tuh. Nu udud, nu ngopi sakieu heg-hegna ngurus budakna nu jaragjag. Hebat. Luar biasa. Ada. Karena Allah. Karena Allah geus rek kumaha takdir teu kenging dipungkir kadar teu kenging disinglar sadaya papesten Gusti geus tarima ku kasabaran emak mah geus jadi jelema teruji. Alhamdulillah. Hutang ka warung aya 2 jutaan. Oh, atuh udah orang mikir. Hebat. Good. Hebat. Asik. Aya 300-an. Aya 300 mah aya hutang ka warung teh. Urang lunasan.